Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ih sararieu jasa sing hade jasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen, pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi, pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun, cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura, sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureunna. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing moal dihampura deuk maling deui bae. Eta blon tah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sawaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus ti heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwanya boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh Maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak. Budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabarieun salah kuari salah deui bae
hampura deui kurang mah hampura. Geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya geus maja sia ieu. Kadituna tinggal ke mana ya tatas maja. Aduh, barang geus nyieun salah deui ka 3 kali. Gas, endet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Endet sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai dua mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan. Isuk aya kaberan kenca kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti, tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Mendak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Pos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui ge biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lepas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, 14 anak. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah. Kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah. Deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya. Nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh. Apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya. Eueuh menang eueuhkeun Gusti Allah. Apa aya hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya. Nu ngaayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina Gusti Allah. Nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya, nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah, nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, nu maehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan legegan Gusti obat ca modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat. Sing hade
nyugikan channel bos orang bos lagi kadang-kadang susah deh tersaetik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara ruang boh meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema na ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada seteu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sekarang Ali Sadikin oh ulah naik yang siapa Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji pamuhdi sugih pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh benernya anak katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nya heuh bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot ku ari mah baheula boga angkot ku ari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa ku ari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat
menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalanan teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lenser Suarto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar ji udah dikira macam-macam ku hari itu bawa omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngelawan Al-Qur'anul Karim deuleu tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleg-ingklegan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu. Jadi bener loba. Eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas bolon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fawqa ibadi
lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah lain setik, nu gagah jadi lemah lain setik, nang saha nang Gusti Allah, nu turun tina jabatan anak langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibad. Itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Ieu lawan tah. Wa huwal qahiru fawqa ibad. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke makan rabun-rabun. Ceuli dupake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun isu page mah abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar kajero oksigen alam ti Gusti sing ade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi. Hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya orang menang Gusti. Wa huwal qahiru fawqa ibadi sing ade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Ji atuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah. Yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat. Aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener. Tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia. Ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan. Sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak teh mah kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya mah nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana. Atuh nanaonan tareungit datang ka nyana. Coba jeung panyakit eta reungit. Nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya. Caplok. Paneta dahareun nu datang ngaranna. Dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang. Geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak. Manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya. Tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok meh huluna cak 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 cak
ku kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jan teu. Kupu-kupu deuk naon tuh kadinya. Ieu nang saha eta ngatur? Nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu. Dahar nu daratangna. Atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak. Make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi. Make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi. Eleh ku cak-cak. Eta cakna cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 Allah. Jika kadengena ku urang cak 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 cak. Lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak. Sebab nyana teh muji Allah 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 Allah. Urang lamun keur hees kieu aya cak-cak aja urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial. Sia Allah Allahan aing kerek bloon sial. Bisa dipaehan ku urang cak-cak. Tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang. Waduh, sia atoh ilah mah geus pohar jasa. Hese. Urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh sia atoh ilah hese. Tah, dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya. Datang ka manuk maka ikhtiar keneh. Ngan sakikitulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ke mana? Kudu aya nu nungtun, mimiti ngaji heula supaya ilmu, aya ilmu. Geus aya ilmu, ngaranna ilmu yakin. Ye, bener ya. Naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin. Sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat didinya. Nikmat hirup geus datang ka dinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade. Aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang. Cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin. Di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngaji, urang sedekah anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun. Pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah. Wahara jasa. Ketika beramal bagus langsung catat. Tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan. Yusmir, ulah ka jatuh. Ulah ka. Cak nu kencep padi geus beramal goreng nya. Keula. Lalahu ya tubuh boting tobat. Ke abeh ulah aya catetanana.
oh guys tunggu aya Ki Haji ngebonceng si Mbak cek anu katulah ka catet ulah kala sabar heula sabar oh tebet beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sapeting nya teh masih seserian kan we kakarak cek nu kencak kumaha ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng si Mbak ngabonceng Lampung putih gede adat peting nata sisa Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjeknya na susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nya teh datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafallah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katu nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana urang aya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh iya ngaboncengan si Mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh tamatnya naon ngaranna naon si ku bodoh-bodoh teh Masya Allah ya Allah teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi Masya Allah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang saya kan tuh Pendi tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo silsilahan baca Quran teu ngeunaheun kadenge silsilah teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petep jadianan teh mah atuh petep bapan kajanina lamun amis lamun haseum mah semono loba haseum isuk ngaji deui أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله seminggu aing tak kene bae ya Allah ya nanya oge nya
Mama ma'rufil kurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ki ma'rufil kurfi garangkas beureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos gitu boga murid sia haju mental sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos gitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isgeut teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabohongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampilin sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh mah kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah ieu mah malik di marufil qori mah nah sanggeus tadi geus kan badzalika yadul yatim badzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesyalamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salat nage sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salat nage hayang kalem ku tatangga deuk berjamaah ge mani di bejan we tetangga lihat saya nih mau berjamaah woi masyaallah lamun kadenge haji pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet aya pangalem tapi lamun nu ngalong ka mana haji pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna nu kudu ngalemna Allah ieu lain masyarakat tah ieu nu geus kieu alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir teu hayangeun jadi miskin
horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikat nama ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia dek dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Rabil Qori Jasia mah maca Quran mah geus bisa, Jasia mah maca kitab geus bisa, Jasia mah geus hebat kadengen lagi, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga trek. Salat geus mulai kuari makan pikiran lantaran eueuh nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu Akbar mana aya deui ieu anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol dikira salatna Allahu Akbar insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu Allahu Akbar mangsana kawin deui tambah lelep ya Allah dikira salat mikiran itil bae goblok ayo dunia kiceun di jero hate hiji Allahu Akbar tuh nanaon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Masya Allah nginahin Allahu Akbar nginahin pikiran lah isuk kemudian paeh Allah tu ayat ayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura gerak caritakeun mujib bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula kuari mah babacaanna nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana ngadengeun eta deui ihdinas siratal wah sin tama teu ngeunaheun kan kadengeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti atuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahirabbil alamin gairil magdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan nu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara ka ditu da ku urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran, penuh kepatutan, penuh kemanfaatan. Agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat, naon sababna asar 4 rakaat, ko magrib 3 rakaat. Teu kudu nyaritakeun gos kitu nu penting mah sia salat. Ari dibahas kenapa salat henteu. Dibahas mah geus tuntas. Salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas. Asar 4 rakaat kenapa? Bahas. Maghrib 3 rakaat kenapa? Bahas. Isya 4 rakaat bahas. Subuh kenapa 2 rakaat dibahas. Selesai pembahasannya tentang hikmah. Ayo salat henteu. Coba ayo. Salat.
aya hak di jerona jeung aya rahasia. Ketika perintah Allah, setiap perintah di jerona aya kamaslahatan, setiap larangan di jerona aya kabahayaan. Titik geus sakitu bae. Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat, aya kamangfaatan dunia jeung akhirat. Ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Titiknya sakitu. Dinil haq. Masyaallah karim. Ilah Kangjeng Nabi mawa dinil haq. Hanif buistu bil hanifiyatis sama. Kuring diutus mawa agama nu hanif. Enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk, ngedang teu bisa ngedang. Wari isyarah guys. Teu bisa isyarah, siapkeun. Semeter setengah. Emang aya paksaan di agama? Tidak ada. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq. Geus diatur ubudiyah, muamalah, kitu munakat jinayah dikitabkeun secara syariat, hukum. Tuh, jadilah riyad, jadilah takrim, jadilah fatul muin, jadilah fatul wahab, jadilah ikna, jadilah bugiyah, jadilah tufah, jadilah majmu syarahna, syarah raudhah dan lain sebagainya. Bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat. Ya Allah, di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi, tapi ku ulama ahli batin di ngaranan. Dek pake ngaran dek henteu, tapi menuju batin untuk menuju hakikat. Ya Allah ya Rabbi, dek kurang kumaha dinil haq. Nawa agama nu hak bener, sok tinggal tuturkeun ku urang geura. Kangjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam. Tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi, urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi, teu kazamanan ke para sahabat, teu kazamanan para tabiin. Urang mah kuari zaman-zaman urang, tayangan kuari ulama-ulama anu lurus, anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda, himar pun anggap kuda. Gitu. Geus bae tapi nu bener. Dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji. Iya kan jadi bahaya kuari. Masyaallah kali. Sekali kredit haram dua harga nu berbeda haram teh dua akad dua harga nu berbeda haram teh ulah suka judi halal-halal aju di dalilah je duit bank bunga bank masa sih aya duit reuneuh aju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito aju jadi anakan. Iya, keluar tina dinul haq. Pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia. Cek Allah halal, cek Allah haram. Cek Allah perintah laksanakeun, cek Allah larangan tinggalkeun. Moal kebal deui kaburu tsunami sia. Masya Allah, urang keur meujeuhna ngridit, keur meujeuhna nyokot duit bank ku nafsu teh. Paeh, wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal. Ih. Henteu sieun sia teh bakal disiksa. Urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna. Aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud. Teu kabayang eta. Ya Allah ya Rabbi. Aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae. Kurang hiji dua nyandung sih masalah diperintah ku anu diperintah jadi cemoohan ai zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene obat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna. Masyaallah, berjamaah aya bae
diperhatikan kumanehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah. Tanya anak yang nanya ke ente kok konsisten amat sih, terutama subuh ya berjamaah hebat amat. Naon sih rahasia anak? Oh boga pamajikanna 2 nyandung. Nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu ke digeing ku pamajikan kak berjamaah kak alhamdulillah. Lamun karena itu sarua kak berjamaah kak ya Allah ngageing bae. Bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep. Komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun kakak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna kak geus mantak aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan. Tuh. Ceknya bener oke ya. Iya mah konsep bagus kok sia bae. Hadena aing ngobrol jeung sia. Guys, aing nek nyandung lah. Maksudnya supaya berjamaah aing mantep. Bener nyandungnya. Ya Allah ya Rabbi. Ngaleuwihan tinu tadi. Barang nyandungnya di masjid bae. Ya Allah. Sarang kamamana di masjid bae. Ditanya deh ku babaturan siapa rinjir nyelehkeun aing mangan syukur waktu sholat doang berjamaah siapa terus bae heeh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid. Teka beneran namanya ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur ujungna marah batur teh dulunya marah dulu dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho aing going ka deuleuna asal aya naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu hayangnya rahasia aing boga hiji-hijina pamajikan teh mantap aing di deuleuan bae. Oh, jahe hebat sih mah. Ya hebatnya ontak. Itu sih teh deuleukeun foto bae emang aya naon sih. Sia hanya rahasiana. Pamajikan aing teh eueuh tanding. Geulis lain galak. Asal aing deuleu bae batur galak. Deuleu foto pamajikan can sabaraha. Asal aya pamajikan batur ngajebi heula pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal neuleuh bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge bih nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta ninaeun eta nyawa tambah dinilhak nyawa lain tambah kos gitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di mah barangnya neuleuh maca buku ceurik cicak salaki da kok ceurik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi ceurik itu geus diantep isuk keur tenang baca deui ceurik deui cicak salaki da ceurik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh ceurik baca buku hebat amat bisa jadi keceurik itu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang yang baca Quran baca buku datang ke ceurik itu pasti kakak mencari orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kahareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran mah tilok cerik baca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik
pemajikan tolol teh kos gitu mah neraka tau pemajikan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh teger jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa. Oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu samar di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah. Ialah dinil haq. Ini miti tenang, datang ke rada keras, datang ke Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq. Anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi. Ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleun para musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa ku musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek da bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu ento nah nu nonghol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aing geus kos kitu sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunana teu urang carana nu kudu dibere anu kudu dinasehatan kan anu lapar mah teu bisa dinasehatan. Assalamualaikum gusaena duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasehat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam cek datang ngaji pendi hebatnya nama ya, kunaon ya? Aing di kamari kula di kamari candahat. Atuh salah saha. Je sanu nita. Nah, ieu mah teluh bakal ieu mah. Kayak lain gitu. Assalamualaikum. Abdi di kamari candahat. Cicing. Cukup teh sabobokos ya. Saboboko. Ieu aya. Ieu kula tas becet embe. Tah dagingna semur, tah saboboko ros bawa ka ditu. Bener ya Kiai, bener hasilnya ke bayar kadenya itu beres deh baik entah walillahi ta'ala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi Masya Allah mudah-mudahan cak Kiai ngara gaji tanaon teh sia sing ngomongnya na asli na kos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun buat cak aing mas ya ulah waka kawi moal bisa teh di sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kumaha cak aing mas ya ulah waka ka jeung edan teh budak ka jeung kumaha kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin coba ka dieu sih fotona aing mah hayang ngeuleudek aing coba foto babena sia ka dieu ieu tah fotona cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae
tolol da bapananya. Aduh goblok da bapana. Orang bajingan bapana. Masya Allah. Batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Gusti Allah tedek galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi ngelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam aya lah catatan sejarah na Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Suriah awalna kos kitu ke Suriah tah eta teh eta bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkan ka dieu ke Eropa kerjasamanya na Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sekadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi kuari coba terus ke mancanagara termasuk di Indonesia kuari Quran sekadar dibaca didengungkeun dimusabakohkeun cukup dibere piala Mekah Madinah cukup dibere penghargaan hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Quran di Indonesia dibom sia amalkeun ta Al-Quran di Indonesia tembak sia minimal penjara sia kos gitulah demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan untuk keselamatan tanpa aya pemimpin bahaya pertahanan dalam negeri polisi hukum-hukum bahaya pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak tetapi untuk jang mendekat kepada Allah urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus urang jeung Gusti Allah teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeheus ka Gusti Allah teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah asal dikomando urusan agama ku pemerintah silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat rasakeun ke di akhirat di dunia keneh geus karasa murnikeun eta Gusti Allah urusan kos kitu hiburan urusan ieu lain deui tapi teu saeutik boro-boro di Indonesia di Amerika nu diangkat jadi wali loba di Inggris diangkat jadi wali loba di Jerman nu diangkat jadi wali loba di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan negara Yahudi negara Nasrani tapi wayah diangkat jadi wali bae di Mekah deket ka Baitullah dasar dek diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal bae di Indonesia jauh ka ditu atuh adem ayem bae adem ayem tenang Indonesia pang tenang-tenang jeung pang mahmur-mahmur imah jeung sumur doang kuari Masya Allah beak kabeh kuncek tapi tenang sebab naon pengajian di mana bae aya musola jeung masjid dibuka 24 jam coba di Yordan coba di Mesir coba di Maroko coba di negara-negara lain masa masjid sih aya waktu-waktu sakumaha kantor di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna di luar waktu salat kunci di urang nu tas main gaple ge ka masjid ngedeng di Indonesia mah hebat jasa Masya Allah, teu budak hebat amat cek urang THS di masjid horenganan bebeakan tas main gaple barang aya kiai kadinya make sendal kulit nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui eta di urang tapi tenang we kiai na geus ikhlas kana ikhlas kiai na ge meureun nu tadi teh atuh manu nyokot geus didoakeun leh mudah-mudahan sing salamet tuh masalah di Indonesia mah teu kayak marah piawai di Indonesia ya di urang ya kejadian kamari lamun di luar negeri geus gontok-gontokan kuari
kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak tapi di urang mah adem ayem biasa bae geus tah ieu kehebatan Indonesia teh modal kos kitu negara mana modal kos Indonesia iya atuh sabodo nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae sia masuk sadari bae maksudna kadinya deui sia memang perwatakan meureun nya tenang we gotok-gotokan engke mah henteu ih negara urang mah tiis tuh masalah Masya Allah karim ngan lamun geus hudangna Indonesia boga sejarah ulah dikira dipantau ku Amerika dipantau ku Australia dipantau sebab naon Indonesia boga sejarah Indonesia mah lain lalagaan ketika Belanda ngudag muslimin muslimat di tukangeunna aya jelema nu neleukeun ketika Belanda eueuh copot urut telapak kakina doang teh dibacaan bismillahirrahmanirrahim paeh Belanda di urutna doang urutna ye nu mantap ka awewe ge kitu we cokot sempakna ye kulub sia melmu dukun tah mah lamun bisa cokot geura buukna 3 bae ayo cokot buukna 3 kumaha acara sabisa-bisa cokot buukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji cokot tek hijikeun set langsung teu teu di pucuk awi kaluhur hese kawin Masya Allah ngagantung waris atuh eta kos kitu satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datangkan ini Indonesia hebat kos kitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kituna tah Amerika ge nyawa ye aya jelema dipake ka embung bae ku awewe cokot deui sempakna atawa buukna talikeun di tang pucuk tang kawi kabawa ka luhur angin kikieuan oh pendi asal ketebak angin oh pendi oh edan kabehan pendi edan itu edan harar edan pelet nah ieu mah lain kitu liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun Allah manghendake luhur bae cuman kuari kadeul Islam teh di jajaran kedua jajaran kahiji teh Kristen berikut Yahudi jajaran kedua adalah Islam nah ulah kaget sebab satungtung aya keneh nu zikir moal kiamat berarti terus makin surut bakal shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah engke judi bakal loba deui kuari geus ternyata anak zina berarti anak aya loba anak zina loba nu zina perjudian, perzinahan, permabokan, perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Islam bakal ninggalkeun agamana shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam. Kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim, di muludan, di berbagai tempat wallahu alam nasib Indonesia. Ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas minimal setengah ikhlas lah. Setengah ikhlas mah aya saparapat lah tapi nu ikhlas anu ikhlas beneran eta anu nyieun gede da agama nah ieu gal yuzhirahu ala dini kulli eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabi'in dilanjut ku ayeuna emang kehendak urang lain tetep bae wallazi arsala rasulahu utusan Allah aya dijadikan ulama warasatul anbiya tegernya pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu perdasieun nya nama ku caranyana limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun
atau emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sorak ti Gusti batur nu datang ti Gusti ieu mah horenganan tajali Gusti kakara luhur ta agama sok geurageun deuk saha bae ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun cai lah herang atuh kan tiis bisa nunduk tanya nanti hees bisa ya cai na tiis cek na ieu mantep biasa ieu masana cai gunung karang cek ini tiis bakon di luar mah geus biasa bungkus bani kosro benang hutang ngomong deui teh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema ge embung mararandi ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah so amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok keura dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gajinya ieu mah lain urusan partena teuk celi anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae ai celi aing mah ulangan 2 dari anjing memang kurang gitu cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salafi anu teu kapake ku pemerintah mun kapake mah pagon kana ge atuh ki pudoli teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge mun kapake mah atuh nya mah inohong nah ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana ihya aji kunyana mal ngeudaheun kadengena sebab naon lain cai heran nu kadenge hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pamarentah hayang ieu bariba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunaheun mandi kan urang masyaallah ke nungguan deui iradi mandi deui urang iradi mandi deui kuku ceprakan mandi baengan aya make samping teh panjang dah liuzirahu ala dini kulli guys seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dieuna dilanjut ku para aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad Maroko Mekah Madinah sadajan ku kumaha ge loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilan di Amerika di Inggris di Cina di Jepang mun eueuh wali Allah beuh cilaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jasa wali Allah mah wallahu alam mantap Ki Abdul Halim mah baheula Ki Abdul Halim mah neuk kabeat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat ieu diterima ieu henteu geus nyahoeun nya naon kajeun teuing ieu mah henteu mondok ieu henteu mondok mondok kan biasa doang teu boga santri ieu mah ustad biasa bae ieu mah boga santri kajeuleuan ku Ki Abdul Halim mah ieu hiji terima ieu mah teu tilu geus bae Ki Abdul Halim mah tegas nu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulama nya mah nya geus urusan bae santri sia ka ditu sia mah bukan santri hayang meuli Fortuner dia mah kos Ki Pudoli bae sia mah tungtu make Ki Pudoli beta lampiasanana padahal masih ge sarua aduh ese dek norekat eureun dagang ai kebergantungan ka dagang mah eureun jadi PNS ai bergantung ka PNS mah eureun jadi guruna ai bergantung kana kaguruan mah eureun nyaina ai bergantung kana ka kiaiana mah ieu teh deuk dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkeun supaya timbul keyakinan hiji bae minallah ilallah titik abdi nyanggakeun beung teu-teukeun tigoro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana tuh sia mah kitu
Abdi mah beneran ti luhur sausa pramut ti handap sahibas dampalnya ngakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti. Iwal ti masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama. Guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui, guruna geus dituduhkeun ku guruna deui, ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun. Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain, Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama. Mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoan ka Gusti Allah. Ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng butaratat tejahog kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae. Siap sia lamun teu tani siap sia lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang dia rugi bae. Siap aya daek rugi dagang guru heeh. Siap sia eureun jadi guru siap pokoknya mah de kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah de kuku mah ge dahar atuh mahnya guru teu mere tuh siapa pan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru bae ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru ieu mah tsunami bager ge bager atuh bager tinggal bager. Ten abdi mah beneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama saya atuh aya kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae hoga tuh puasa guru ai mama ai murid tidak puasa ai guruna dahar teu waktuna suku-suku ngawuduk 2 piring berang saeutik dahar beneran tadi mau uduk dong can dahar bentar mah berang makan siang can ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aing nya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jak kadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah aja sia suudzon ka aing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jangan ngabibita kula pahan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkek heula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam kumaha mah ditepak gerege dak tuh jadi kotok deui tah lamun saya geus bisa kos kitu los deuk dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan murid blon lain deuk gorekat edahan ngajak usaha ka mama. Aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah ku hari didik mulai saya di beatnya maka artinya di beat ya ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum atuwwum mubin mangga ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu jan nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak rahasia aing teu nyaho
atuh aing mama teh nyaho mah meureun abdi ge diajak ka kejebur ku mama. Abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah. Sia yakin ka mama? Yakin. Yakin naonna? Yakin naonna bae. Teh abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka mama. Hek, sia ka mana? Deuk ka Allah. Di mana Allah? Wallahu alam. Menurut keyakinan saya Allah aya atuh aya. Di mana? Wallahu alam. Can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah. Bener, aya kitu mah. Sia deuk ka Allah kan? Naon nu ditinggalkeun? Dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Geus siap di jero hate? Siap. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Allah aya di mana? Can nyaho. Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bareng jeung anjeun. Anjeun deuk ka Allah aya di diri anjeun. Ih, atuh abdi Allah keheul ngomong. Haju jadi Allah bae sia. Kakarek di beat teh. Jaheunya tuh. Deuk ka mana maneh? Deuk ka Allah. Allah na aya di mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'ana. Aya di mana? Di diri urang. Maksud di diri urang teh kumaha? Can nyaho. Nah, dituduhkeun ku mama. Neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Deuk ka Allah mah neanganna lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang. Deuk ka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia, lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah. Atuh kudu kumaha? Aji diri urang mentek disebut ngaji diri. Tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang. Kajen apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kajen teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kajen teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Urusan-urusan puasa, urusan dahar, urusan hudang ti peuting jeung henteu hudangna eta mah urusan satu perjalanan. Ai endek didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mohon mama kaharti. Tok mulai. Mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang. Wah, terah jadi Siti Jenar ya. Aya belah mana tuh? Sama nanya deui bae. Belah mana tuh Gusti teh Allah teh? Ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artina maneh deuk ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah. Sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Balikna ka diri urang berarti aji diri. Naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah? Sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa illam takun kanahu yara. Ente ibadah asa neuleuh ka Allah, mun teu bisa asa neuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah. Mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah, Allah asa neuleukeun ka urang. Urang neuleuh ka Allah, Allah neuleuh ka urang, eta lah jadi. Jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama. Geus urang ka mama ge rarasaan asa dideuleukeun, usaha urang asa neuleukeun, eta kan rarasaan. Nah, supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha? Maka dibeatlah ku guru. Ieu lah laksanakeun. Sapenting baca ku manehnya sholawat heula, kumaha sholawat si mama. Kan salat ka Kangjeng Nabi, nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi. Nu pernah dibawa ke surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril. Anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing, dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing, maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal pisah sia ka surga kajen ku kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing. Lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci. Dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya Allah,
kakarak dididik ya ujahnya sing loba maca sholawat sok sapeting sabaraha maca sholawatna 1000 maksud maca sholawat apa dipakai karesep ku jahe tuh sia ngolembar di bae kakarak cikeneh cenah deuk ka Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta ajuheulan mana heulan si eta mulai di ku guru sing tenang ya cicingna di dia tuh cicing di dia tah nya ge kumpulan sapoe sakali atawa saminggu sakali moal bisa tuh teu kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna supaya kanyahoan leuleus jeung heurasna besi leuleus urut nah ieu tuturkeun nya tuturkeun lain sembarangan teu bisa sabulan teu bisa sataun Imam Ghazali 13 tahun Imam Syafi'i 3 tahun terus berbagai-bagai gitu Imam Zaid Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun kemudian nu lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah berangkatna melalui wali yang mursyida wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeun mah tetep lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mah tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahum mi'atu amilina bisa bae labjatun tarkib gusya labjatan di harapan guru bener 5 balik 7 balik deh bisa ka ditu nam segoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pesantren maraca kitab bisa bae ka jenting kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah wes ya aing mondok nya salah sih teu mondok gagahnya na dihareupeun itu mondok mah datang maka imah emang aing salah ieu kueri dididik ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial geus digesekan ge kelek da datang ka coplok teu daekeun herang eta batu horeng batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaysakal basyari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut inten yakut masa gede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran wanasukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut wanasukal hajari eta mah digosokan kitu dek hera batu bangkong mah teu dek hera kalah kakesel nu ngagosokan jadi picin ku jana jadi umpak tungtung nama nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi kuari hera batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren keuneunya maca kitab syariat kemudian dipoles-poles kuari make toriko herang jadilah hakikat. Ya Allah, nah kuari manyana geus dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum niat ka Allah make baju niat ka Allah make samping niat ka Allah lillah sare niat ka Allah
segala rupa gen niatna ka Allah silaturahim niat ka Allah ngaji niatna lillah ceramah niatna lillah ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar. Aduh cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala tenang pud mah saya bagianan eta mah. Tuh geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan moal bisa 2-3 bulan setahun hampang diomongkeun nama lillah hampang diomongkeun nama ikhlas korenganan dipraktekeun mah hes. Ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat ketika aya kiai ngajina hayang dibayar ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung naon bedana jeung nu bodoh ngawarung maksudna duit kiai ceramah maksudna duit alhadin sawa beda tipe doang. Nu bodoh mah bisnis sayang boga duit ai kiai mah ngariung hayang boga duit akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh dina maksudna ai duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab. Ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui maksud dunia mui tinggal mui pinter naon bedana jeung si Edi anu dagang toge naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol si Udin dagang jengkol maksudna duit si Soleh jadi mui maksudna duit atuh hebat sarua pada duit doang nu ngabedakeun dalil. Kiai mah bisa ngadalil si Udin mah teu lantaran bodoh dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam. Ditanya ku si Udin yai ulan pan yai ka neraka ulah loba omong aing izin engke kuben kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kiai ulah loba omong ayo urang babarengan bae. Itu ge Habib Rozak. Aduh. Itu nu sanu geus hideung Haji Pendi. Aduh geus harari hideung jadi areng. Kunaonnya ieu yai jadi ka neraka kunaon? Haji Pendi ngomong, "Haji, ente ka neraka tuh aing ngona maksudna emang dunia ti baheula ge." Ayo dunia ge tupan meureun jabatur ge henteu kana neraka mah celok ngajakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha tuh ai kuari mah bisa terang-terangan nya sumput salindung aing ge mah tuh dibeulem kiai kunaon di ka neraka lah Golkar gara-gara nu mah ban maksudna Golkar kumaha atuh eta tatina mah lillahi taala kaladaran di Golkar kampanye hese lillahi taala na kaseret ku DPR Golkar. Itu kiai PDI sarua kana neraka kene. Hambalaya. Dalil tinggal dalil tetep neraka bae. Lepaskeun dunia, lepaskeun makhluk, lepaskeun nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun perang jeung ISIS mah gampang. Perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artina gampang aya waktuna. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beak deka Allah. Di harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur. Silaturahim bakal ku nafsu ulah. Segala rupa bakal ku nafsu henteu. Kubatur diaromongkeun jeung teuing aing mah diomongkeun ge ka Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah aing mah rek urusan umat urusan diri aing mantak disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan. lain ulawak-ulawak nyalakeun can waktuna.
ku hari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan kuduna mah urusan urang heula sing rapi ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah hayang berkah lah hayang pangagung lah ieu lah gara-gara can bisa ngurusan diri geus ngurusan batur salah mulai ku hari geus rapi eueuh kahayang ieu mah ye kiai teh hebat di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mbu yai tarima teh hayang ini kunaon emang jore hayang bagus aya teh akur ieu badak baki puloli waduh teu ieu mah bung pangagung bung pangalembung hiji aing mah dek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang dibere teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fi suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung sapi hideung aya bulu hiji nyeng celing kadeuleu ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung kadeuleu ku balerea eta meureunana hese teuing teu meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi ngan loba teuing teh mah huis deui malik teu kadeuleu deui teh mah atawa nu hideung di huis Haji Pendi panjana mah geus huisan kabeh jembut huisan aya nu hideungan kadeuleu sarua bae teh kitu-kitu keneh nah maka bakal kadeuleu engke pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guruna nu ngadidik fala turafu maratibur rijal maka tekanyahoan pangkat seorang wali ila biasabi kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar paingan beak kabeh kunyana guruna tuh kos kitu guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber kiih bae nama wer nah iyalah kajahoan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ka Allah urang kikian ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun deuk dibawa ka lawang Allah seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan urang teh dibawa ka lawangna ngan aya nu asup aju aya nu balik ngan mayoritas balik kabeh udah sagupin asup nyana can kaluar sahibul baitna geus baralik geus deuleuan bae kebal teuing ngaji lapar can kaburu ieu ya dipersilahkeun ka karak dilempeng-lempeng ka jalan anu can berangkat anu ndek siap berangkat anu geus berangkat ai wusul maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali minimal jadi solihin tergantung guru dek ngajak ke mana murid bakal nuturkeun iyalah moal kanyahoan pangkat murid wali kecuali kanyahoana ku guruna sebab guruna keukeuh ngajakan muridna dielus-elus dicarekan digulang gaper dibadug-badukeun lain dek dikukumaha dek diajak ka lawang Allah subhanahu
wa ta'ala wa mahfudun bitabayah wallahu a'lam bissawab.